أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا من نبي والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإبراهيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل mana rencananya samaniyata azwajin tegesna kana 8 pirang-pirang jodoh asnapin tegesna pirang-pirang asnap badalun eta lapad samania ngajadikeun badal min hamulatan tina lapad hamulatan wa parasan jeung tina lapad parasan minadoni tina domba zaujaini anu pasangan ieu domba isnaini tegesna 2 dakarun dakarin tegesna jalu wa unsa jeung bikang wa minal mahji jeung tina embe bil fathi beunang dibaca patah ma'azi wa sukun jeung dibaca sukun ma'zi isnaini anu 2 Kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya Muhammadu hai Muhammad liman pikeun saha haroma anu geus ngaharamkeun dukorol anhami kana jaluna pirang-pirang ingon-ingon karotan dina sakapeung wa inasaha jeung bikangna ieu ingon-ingon uhra anu sejen wa nasabah dalik jeung manteskeun kan wa nasabah jeung geus manteskeun dalika kana eta nu kabeh ilallahi ka Gusti Allah az-zakaraini nah kana jalu duanana minadoni tina domba wal maji jeung tina embe aroma geus ngaharamkeun saha Allahu Gusti Allah
alaikum karanjen kabeh amil unsayain atanapi kana dua bikang minhuma tina eta domba jeung tina eta embe ammas tamalat anapun ari anu ngurung alaihi kana ieu perkara naon arhamul unsayain pirang-pirang rahimna dua bikang dakaron kana jalu kana bukti au unsa atanapi bikang nabiu tak kudu ngabejakeun haranjeun kabeh ni kakaula bi ilmin ku pengetahuan atanapi ku merenyahu an kaifiyati tahrimi dzalik dina tingkah ngaharamkeunana eta anu kabeh ing kuntum lamun bukti aranjeun kabeh sodikina eta anu bener kabeh bi dina eta perkara dina eta kanyaho almana hari makna ya ayat min aina jaha di mana geus datangna naon at-tahrimu ngaharamkeunana paingkana lamun bukti ya haramin kibali dukurati tina arah-arahna jalu wa jami'ud dukuri mangkari sakabeh jalu haramun eta anu haram awil unusati atanapi tina atanapi tina sakabeh bikang wa jami'ul unasi mangkari sakabeh bikang au pirang-pirang bikang awis tamala atanapi anu ngurung naon ar-rahmu rahim fazaujani mangka ari anu papasangan pamin aina maka timana naon atasisu nangtukeun wal istifhamu jeung ari ieu istifham lil ingkari eta pikeun ingkari pikeun ingkaran wa minal baqari jeung tina sapi etua minal ibili jeung tina onta isnaini anu dua papasangan wa minal baqari jeung tina sapi isnaini anu dua papasangan kul bejakeun ku anjeun Muhammad az-zakaraini asalna az-zakaraini nah kana jalu duanana haroma geus ngaharamkeun amil unsayain atanapi kana dua bikang amas tamalat anapun ari anu geus ngurung alaihi kana ieu perkara
Naon arhamul unsayain pirang-pirang rahimna dua bikang. Am atanapi balikta am balikta bal tegesna balikta. Kuntum geus bukti aranjeun kabeh suhadaa eta pirang-pirang anu nyaksian huduron tegesna anu hadir. Id wasokum id dina waktu waso geus ngawasiatkeun kum karanjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah bihada kana ieu paharaman at-tahrima kana ieu paharaman pak tamadu tuluy naleuleum aran maraneh kabeh dalika kana eta wasiat la henteu bal antum balik ka ari maraneh kabeh kadibuna eta anu barohong maraneh kabeh fihi dina ieu perkara paman mangka teu aya deui jalma aila ahadun teu aya saurang oge adlamu anu leuwih dolim miman tinimang jelema iftaro anu geus jijieunnan ieu jalma alallahi ka Gusti Allah kadiban kana bohong liyudillan nas pikeun nyasarkeun ka jalma-jalma bigairi ilmin kalayan teu aya kanyaho innallaha saestuna Gusti Allah la yahdi eta moal mere petunjuk Gusti Allah al qaumal zalimin ka kaum anu darolim kabeh. Bok baraca
tegesna kana dalapan pirang-pirang pasangan nyatana tina embe tina domba dua pasangan jeung tina embe dua pasangan maka bejakeun ku anjeun Muhammad naha dua jaluna tina embe jeung tina domba geus ngaharamkeun geus haram nya geus ngaharamkeun gitu atanapi tina dua bikangna anapun ari perkara anu geus ngurung atanapi ngandung kana ieu perkara pirang-pirang rahim dua bikang maka bejakeun ku aranjeun kabeh ka kaula kana kanyaho lamun bukti aran maraneh kabeh eta anu balener kabeh jeung eta tetep tina onta dua pasangan jeung tina sapi dua pasangan maka bejakeun ku anjeun Muhammad naha dua jalu geus ngaharamkeun atanapi dua bikang atanapi perkara anu dikandung ku dua rahimna eta dua bikang atanapi bukti marane kabeh eta anu nyaksian eta pirang-pirang anu nyaksian dina waktu ngawasiatkeun ka maraneh kabeh Gusti Allah kana ieu paharaman maka teu aya deui jalma anu leuwih dolim tinimang jalma anu jijieun ka Gusti Allah kana bohong karena supaya nyasarkeun ka jalma-jalma anu loba kalayan tanpa pengetahuan saestuna Gusti Allah eta anu moal mere pituduh ka jalma-jalma anu darolim kabeh. Baca
Ina waktu berkasiatan ada kabeh Gusti Allah kana ieu paharaman. Maka saya di jalma anu meludah hiji jalma anu jalma Gusti Allah kana bohong itu nyata jalma meludah. Saya panahna saya kepada Gusti Allah. Eta mau menyebut Gusti Allah mau samaniyata ajwajim minad doni wa minal majisnain minad donisnain wa minal majisnain. Ieu dina ieu ayat Gusti Allah rek ngajelaskeun kabodohanana urang Arab samemeh asup agama Islam anu mana maranehanana geus ngaharamkeun tina pirang-pirang ingon-ingon kalayan ngajadikeun kana eta ingon-ingon teh pirang-pirang juj pirang-pirang warna dijadikeun bahiroh dijadikeun sawaib dijadikeun wasilah dijadikeun ham. Itu adalah perkataan orang-orang Arab anu samemeh aya sub kana agama Islam manehanana ngajadikeun eta bagian-bagian tina ingon-ingon teh keur sesembahan maranehanana. Maka ku Gusti Allah dijelaskeun dina ayat kaula geus nurunkeun pikeun aranjeun kabeh tina ingon-ingon teh aya 8 pasangan. 8 pasangan eta tina domba 2 pasangan aya domba jalu jeung aya domba bikang. Nya, lain domba kuring lain. Nya. Ieu mah domba jalu jeung domba bikang. Tuluy deui aya embe jalu jeung aya embe bikang. Ieu ingon-ingon nya dalam arti sato anu sok dikukut ku jalma biasana sapertikeun kitu. Tuluy deui ingon-ingon teh nyaeta tina sapi tina onta 2 pasangan. Aya onta jalu jeung aya onta bikang. Tuluy deui tina sapi aya 2 pasangan. Aya sapi anu jalu jeung aya sapi anu bikang. Nah ieu kabiasaan anu sok dikukut ku jelema sapertikeun kitu naon teh ingon-ingon teh. Nya tara kabejakeun ieu mah ngukut gajah gitu dipiara supaya diternak karahnya. Sabab gajah mah lain ingon-ingon. Atawa ngukut maung, tara eta mah lain ingon-ingon maung mah sato galak eta. Ieu ingon-ingon anu sok dikukut teh aya 8 asnaf. Kaula geus ngajadikeun pikeun aranjeun kabeh 8 asnaf 8 berpasang-pasangan. Dari mulai domba 2 pasangan aya domba jalu aya domba bikang. Dari mulai embe aya 2 pasangan aya embe jalu aya embe bikang. Tuluy deui onta aya onta jalu jeung aya onta bikang. Tuluy deui aya sapi, sapi jalu jeung sapi bikang.
Maka pertanyaan anak saur Gusti Allah, Muhammad tanyakeun ka eta jalma-jalma musyrikin urang Arab teh. Nah eta dua jalu anu diharamkeun teh atawa dua bikang. Itu atanapi nah kumaha ari anu aya dina jero rahimna eta dua bikang, nah eta ge sarua haram deui keur aranjeun kabeh di daharna. Ieu istifham taubehnya, arti istifham taubeh teh pangjejeleh keur ngajejeleh kana kabodohanna eta urang Arab. Tanyakeun ku anjeun Muhammad ka urang musyrikin urang Arab teh, nah dua jalu anu diharamkeun tina eta ingon-ingon teh atanapi dua bikang, atanapi kumaha lamun eta naon teh anu aya dina jero rahimna eta naon teh dua bikang. Anu mana maranehanana dijelaskeun dina ayat anu samemehna, wa qalu ma fi butunil an'ami khalisatan lidukurina wa muharramun li ajwajina. Ari anu aya dina jero beuteungna ieu naon teh onta atawa dina jero beuteungna ieu ingon-ingon nya ieu teh halal keur lalaki tireng-rengan urang sararea, haram keur pamajikan urang sararea, kecuali lamun anu aya dina jero beuteungna teh paeh eta mah babarengan rek lalaki rek awewe meunang ngadahar kana eta naon perkara nu aya dina jero beuteungna eta ingon-ingon. Maka cek Gusti Allah teh, Muhammad tanyakeun ka eta jalma-jalma urang musyrikin Arab teh, tanyakeun ku anjeun, bejakeun kitu ka kaula kalayan bejana teh anu make ilmu, make pengetahuan. Lamun bukti marane kabeh teh eta anu bener. Ieu bahasa dina Quran saresema jelas kacidanya. Keur mere penjelasan lamun jalma nu meunang hidayah jeung taufik pasti eta jalma bakal narima kana kebenaran Al-Qur'an. Profesor yang mana, ahli sains yang mana yang tidak percaya tentang kebenaran Al-Qur'an, jika profesor tersebut, jika ahli sains tersebut mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naun anu jadi sabab bahasa Quran teh jelas, anu kaharti ku akal. Quran teh sebagai anu mere penjelasan ke setiap manusia, memberikan petunjuk kepada setiap manusia supaya manusia berpikir secara irasional, berpikir secara akal yang sehat, ulah mikir anu teu make akal anu sehat. Lamun ternyata aranjeun kabeh marane kabeh teh bener, bejakeun ka kaula tentang pengetahuan naha pangna naon nu diharamkeun teh, naha eta teh jalukna duanana, atanapi bikangna duanana, atanapi kumaha lamun eta naon teh jalu jeung bikang teh aya keneh dina jero beuteung indungna, nah eta ge sarua diharamkeun. Tuluy tina demnon teh onta dua pasangan, aya onta jalu atawa onta bikang. Tuluy tina sapi oge aya dua pasangan, aya sapi nu jalu atanapi jeung sapi nu bikang. Maka bejakeun ku anjeun Muhammad, tanyakeun ka jalma-jalma musyrikin orang Arab, nah dua jalu itunya,
geus ngaharamkeun kana dua jalu atanapi geus ngaharamkeun kana dua bikang atanapi perkara nu aya keneh dina jero beuteungna eta dua bikang atanapi bukti maraneh kabeh teh eta nu ngahadiran dina waktu ngawasiatan ka maraneh kabeh teh Gusti Allah tentang ngaharamkeun kana ieu dua jalu atawa dua bikang. Nah bukti maraneh kabeh teh nyaksian ka Gusti Allah dina nalika Gusti Allah ngawasiatkeun ka maraneh kabeh tentang ngaharamkeun ieu dua jalu atawa dua bikang atawa nu aya dina jero beuteung rahimna eta dua bikang. Ngan lamun maraneh kabeh teu nyaksian kana perkara anu geus ngawasiatkeun Gusti Allah ka maraneh kabeh berarti maraneh kabeh teh jijieunnan bohong hungkul. Maka Gusti Allah ngadawukeun teu aya deui jalma anu pangdolim-dolimna ini mang jalma anu geus jijieunnan bohong ka Gusti Allah. Teu aya deui jalma anu pangsasar-sasarna. Iwal ti jalma anu geus jijieunnan bohong ka Gusti Allah. Anu mana tujuanana keur nyasarkeun jalma-jalma anu sejen. Nyebutkeun ieu teh haram bari jeung eta teh apal naon teh seluk-belukna ieu teh haram. Karena rek nyasarkeun jalma anu sejen dijieunana teh tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Itu kalau kata orang mahasiswa macek budak mahasiswa. Jika mengatakan sesuatu tanpa ada argumentasi itu tidak akan diterima. Lamun menyatakan sebuah pernyataan, sebuah narasi yang tidak ada landasan, ieu teh ngabohong tetela. Jijieunnan kitu teh ngaranna teh. Ya, kuring mah pernah ulin ka Jakarta ningali Monas. Di mana Monas teh? Tuh, kapoho deui di mana Monas teh nya? Tuh. Sakumaha jangkungna teh pan eta naon teh pernyataan anu seperti kitu teh lamun teu ayana data anu otentik tentang naon teh perkara nu geus kalakukeun kumanehanana itu pan sia-sia. Maka Gusti Allah ngajelaskeun dina akhir ayat ieu saestuna Gusti Allah moal mere petunjuk, moal mere hidayah ka jalma-jalma kaum-kaum anu darolim kabeh. Jalma kanaon teh anu darolim mah moal dibere hidayah, moal dibere petunjuk kana bener. Terus mempertahankeun kadolimanana, mempertahankeun kabodohanana, mempertahankeun dina salahna. Itu dikarenakan eta jalma teu meunang petunjuk kana benar ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asok ningali jalma nu mempertahankeun kebohongan. Asok ningali jalma nu popolotot mempertahankeun keyakinan bari jeung keyakinan anu salah. Nah ieu tandana diantara sebahagian tanda bahwa jalma anu dolim moal menang pituduh, moal menang petunjuk di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geura urang bacakeun ayatna. Samaniyata azwajim minad Nisnaini wa minal ma'jisnain. Ialah mun ditakdirkeun nama wa anjalna lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Sabab ieu teh diatapkeun
kalian dia jadikan badal tina naon wa ja'alna lakum minal an'ami hamulatan wa farsa kaula geus ngajadikeun keraranjeun kabeh teh tina eta ingon-ingon teh aya anu dipake kendaraan aya anu dipake ngangkut barang aya anu dituang dagingna ingon-ingon teh nya maka saur Gusti Allah kaula teh anu geus ngajadikeun pikeun aranjeun kabeh teh kana 8 pirang-pirang pasangan 8 pirang-pirang bagian dina ayat Gusti Allah rek ngajelaskeun tentang kabodohanna urang Arab samemeh asup kana agama Islam baheula teh pangna urang Arab disebut zaman jahiliyah teh kulantaran beletna kacida tina kebenaran lain berarti teu palinter tina masalah ilmu sains dan pengetahuan tapi belet jeung bodohna tina kebenaran eta urang Arab teh pohara kupurna jeung pohara munafikna itu adalah orang Arab ketika sebelum masuk agama Islam. Maka nanti di akhir kemudian bakal katingali kabodohan jeung kamunafikan jeung kakupuran anak orang Arab teh ketika geus mendekati kana kiamah. Al-Arab asadul kufri wan nifaq saur Kangjeng Nabi menghaturkan bahwa orang Arab itu adalah orang-orang yang sangat kufur dan sangat munafik. Ieu nu lieur deui panayeuna mah geus sagala bijil ti Arab pimasiateun teh. Itu sudah menandakan akhir zaman. Nah tingkahna urang Arab sebelum masuk agama Islam teh anu mana kebodohan maranehana teh geus ngaharamkeun kana ingon-ingon ngaharamkeun kana naon teh tak dahareun pepelakan dijadikeun ku maranehanana eta ingon-ingon teh sebagai suatu persembahan keur pangeran-pangeran manehanana. Mun urang mah ayeuna mah dipake nyuguh nya ieu dahareun sanyiru mah keur nyieun susuguh keur kaeyang aya cikopi pahit aya gudang garam merah aya nog hayam kampung ditambahan deui jeung daging hayam kampung bakakak ieu marek didahar ku anakna teu meunang ieu mah da keur susuguh keur eyang. Nah itu perbuatan orang-orang Arab jahiliyah sebelum masuk agama Islam. Manehanana ari bangsa urang mah nyieun susukuh ari urang Arab mah dahareun jeung sasatoan dipersembahkeun keur pangeran-pangeran manehanana. Ieu mah unta teu meunang dijadikeun bahiroh, dijadikeun saibah, dijadikeun wasilah, dijadikeun naon ham. Ieu unta teu meunang ditumpakan, ieu anakna teu meunang didahar, ieu dagingna teu meunang didahar sapaehna sabab ieu mah geus dipersembahkeun ka pangeran urang sararea. Nah itu kejahilian orang Arab sebelum masuk kana agama Islam. Maka saur Gusti Allah ngadawuhkeun dina ieu ayat kaula geus nyiptakeun karanjeun kabeh teh pikeun aranjeun kabeh teh 8 pasangan 8 bagian anu kaiji minadnisnain tina domba 2 pasangan aya domba jalu aya domba bikang
anu kadua wa minal ma'jisnain dina mege aya dua aya mejalu aya mebikang nya dature kumaha lamun aya naon tembe jaluan ari jalu aman kajenteng dikugut mang puluh-puluh taun eta mete tedek we kareuneus kitu da keureuneuna teh lantaran aya mejalu ieu ciptaan Gusti Allah berpasang-pasangan ya aya mejalu aya mebikang tuluy deui naon teh tanyakeun ku anjeun Muhammad saur Gusti Allah teh kul adang karaini asalna ada karain nya tuluy digomkeun jadi azzakaraini amil unsayain bejakeun ku anjeun Muhammad nah dua jalu anu diharamkeun teh atawa dua bikang atanapi kumaha anu aya dina jero beuteung dua dana teh dua bikang eta ge nah diharamkeun kumaraneh kabeh teh amistamalat alaihi arhamul unsayain maka zaur Gusti Allah bejahkeun ku anjeun Muhammad ka eta jalma-jalma musyrikin orang Arab nabiuni bi ilmin bejakeun ka kaula kalayan pengetahuan kalayan ilmu kalayan kanyaho pangna aranjeun kabeh pangna maraneh kabeh ngaharamkeun kana eta dua jalu jeung dua bikang atanapi nu aya dina jero beuteung indungna keneh teh pangna ngaharamkeun teh bejakeun alesanana ka urang mun cek asalna bejakeun alesanana ka kami saur Kangjeng Nabi teh kalayan alasan anu bernaon teh anu make ilmu anu make pengetahuan ulah sakainget lamun ing kuntum shadiqin lamun nya teh mah maraneh kabeh eta anu bener lamun eta anu diharamkeun ku maraneh kabeh teh bener bejakeun ka kami naon kalayan bejakeun teh make pengetahuan kunaon pangna eta naon teh dua jalu jeung atanapi dua bikang diharamkeun ku maraneh kabeh ieu rek ngajelaskeun supaya jelas pangna naon teh bodona urang Arab ketika sebelum masuk agama Islam kenapa orang Arab disebutkeun zaman jahiliyah padahal pada saat itu orang-orangnya sangat pintar-pintar dalam ilmu pengetahuan ieu lantaran kabodohan dina akidah ngaharamkeun kana ingon-ingon ngaharamkeun kana dahar anu geus dijadikeun ku maranehanana keur persembahan pangeran-pangeran manehanana maka dina ayat anu saterusna wa minal iblisnaini wa minal baqarisnain ieu lengkapna dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun 8 asnaf 8 papasangan teh domba 2 tuluy tina me 2 tuluy tina naon teh onta 2 tuluy tina sapi 2 jadi 8 asnaf anu geus dijadikeun ku Gusti Allah pikeun urang sararea ingon-ingon anu geus dijadikeun ku Gusti Allah ke urang sararea teh aya 8 pasangan 8 asnaf tina domba 2 tina me 2 tina naon teh onta 2 tina sapi 2 ari 2 kali 4 sabaraha 2 kali 4 sabaraha 2 kali 4 2 kali 4 teh sabaraha 8 asnaf ieu anu geus dijadikeun ku Gusti Allah keur urang saraya ge ingon-ingon anu mana cek kamari gerak dalahar kitunya cek Gusti Allah teh
gerak taruang jelema tina eta ingon-ingon teh dagingna teh manfaatkeun dalahar kadinya ulah disuguhkeun ka eyang aya daging hayam bakakak madahar ku sorangan kalayan naon teh perkara anu geus dirizkikeun ku Gusti Allah keur aranjeun kabeh madalahar kalayan aranjeun kabeh ulah rek mengikuti kana jejak-jejak langkahna setan. Mana jejak-jejak langkahna setan teh anu geus ngaharamkeun kana rezeki ti Gusti Allah, anu geus ngaharamkeun kana naon teh daging ingon-ingon anu geus dibikeun ku Gusti Allah. Itu adalah jejak langkah perilaku-perilaku setan. Naon sababna ulah dituturkeun jejak langkahna setan teh sabab setan mah selamanya musuh keur aranjeun kabeh teh kade. Urang teh ieu teh manusia teh keturunan anak Kangjeng Nabi Adam kabehanana gerek nu ti suklakna ti siklukna. Ditungtung dunya nepikeun ka tungtung dunya deui ge rek nu aya di benua Asia, benua Afrika, benua Eropa. Kabehanana ge ieu teh keturunan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Sedengkeun setan baheula geus janji manehanana dipayuneun dat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti wa bi ijatika wa bi kudratika la ugwiyarna bani Adam madamat arwahuhum fil jasad. Demi keagungan Gusti, demi kemuliaan Gusti, abdi rek mengkolkeun nyaan keturunan Bani Adam salagi arwahna nyawahna aya keneh dina jero dadahna. Moal reureuh-reureuh setan ngagoda jelema dek dipengkolkeun tina bener kana salah. Matak nu rek ngaji ge aduh eta teh dipengkolkeun wae nu rek ngaji masyaallah. Nu geus rek niat ngaji kakara geus kaluar ti imahna tinggalin naon teh pulpen balik deui ka imah sugan terek balik deui ngaji da teu cicing ningali TV eta dipengkolkeun ku setan geus nepi ka madrasah aya babaturanana kunaon maneh can asup keneh ke urang mah aya dagoaneun dalin asup atuh cicing heula ngadagoan baturana balik milu balik. Nah ieu dipengkolkeun ku setan jelema. Naon sababna? Sabab setan mah teu daun ningali aya jelema daek ibadah. Ningali jalma daek init ka pangajian setan mah teu daun aya kanu init ka pangajian digoda di mana di pangajianna teh di madrasahna teh sina ngalamun. Cebonon teh pulpen dicepengan kitab dising hareman tapi hate mah sina kumalayang. Mikiran itu mikiran ieu eta sina teu fokus sakapeung mah sina nunutan nya nu mata hayang mun hayang nunutan babari lamun hese sare bejakeun nya bisa aya kadang wargi nu hese kulem kitu angkat we ka madrasah insyaallah di madrasah mah moal kantos lami bakal kulem teu kudu mawah bantal ka dieu mah ka madrasah nya digoda ku setan eta dipengkolkeun sabab geus janjina setan teu karasa setan mengagodana teh nya lemes kitunya naon sababna sabab setan mah osok numpakan kana hawa nafsu urang teh ditumpakan ku setan hawa nafsu urang teh kendaraan setan. Ari awan nafsu atul inna nafsa la amaratun bisu. Ari hawa nafsu osok nitahna teh kana goreng hawa nafsu mah. Nu mata hawa nafsu lamun teu diatur kurang nya teu diatur eta hawa nafsu ku jiwa urang eta hawa nafsu salawasna teh bakal ngajak kana goreng jeung kana goreng hayangna teh ngagorengkeun batur wae salawasna hayangna teh ngagorengkeun dulur wae salawasna itu hawa nafsu kade hawa nafsu. Moal pernah tenang hawa nafsu mah ningali nu bener diomongkeun geus boga ningali nu salah mah nya
ningali nu geulis diomongkeun nu goreng patut we diomongkeun nya cek urang mah naon untungna naon rugina ngomongkeun kagorengan baturnya da teu perlu tapi digoda ku setan sedemikian rupa naon sababna sabab setan geus janji di payuneun Allah Subhanahu wa taala rek mengkolkeun anak cucu Adam salagi arwahna dina jero jasadna keneh. Penghabisan eta setan ngagoda manusia ketika manusia geus rek ngalepaskeun nyawa terakhir. Ketika nyawa geus lok bangko renghap anu tereh renghap penghabisan. Nya asok katingali kial minu keur sakaratul maut. Kahanap magis darusik dadana we hungkul katingali keluar napas kajero deui keluar napas kajero deui nah dinia setan bebeakan ngagoda manusia supaya eta manusia balik ka Gusti Allah teu mawa kaimanan jeung ka Islam. Datang teh nyampurkeun setan ngarupakeun indung Nyai lamun hayang salamet tuturkeun mah henteu kagoda ku indungna datang deui ngarupakeun setan teh ngarupakeun bapana. Nyai lamun hayang salamet tuturkeun bapa henteu kagoda keneh kitu datang deui setan teh ngarupakeun guruna. Nyai lamun hayang salamet tuturkeun umpamana bapa nah iya setan ngagoda sedemikian rupa naon sababna sabab penghabisan bebeakan ngagodana setan teh ketika jalma keur sakaratul maut ketika jalma keur dibedahkeun ruhna dina jiwa mata kudu loba ngadua itu malah aya di pangberat-beratna ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Moal aya penyakit anu pang nyeri-nyerina lintang teh penyakit sakaratul maut. Sakabeh penyakit ditumplekeun ketika dina nalika sakaratul maut nu mata kudu loba ngadua ayeuna keur naon teh keur jag-jag keneh teh sing seueur ngadua nyuhunkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, ya Pangeran abdi, hampangkeun abdi dina nalika sakaratul maut. Sabab moal aya pakeuh-pakeuhna jelema ketika sakaratul maut eta nu kudu disuhunkeun ka Gusti Allah urang teh supaya dina hampangkeun dina sakaratul maut. Supaya dikuatkeun kaimanan jeung kaislaman urang sabab eta ngajadikeun babak penentuan. Nah eta jelema teh bakal bagja atanapi cilaka penentuanana adalah ketika sakaratul maut. Tah setan teh bebeakan ngagoda mah ketika sakaratul maut. Nu mawi dijelaskeun ku Gusti Allah setan mah musuh kade musuh. Musuh anu teh telah nu matak ulah ngikuti ulah nuturkeun kana jejak langkahna setan. Malah sakapung mah setan teh aya loba setan marakayangan. Nya. Nyurup kana jiwa manusia setan teh sakapung. Loba jelema nu ngajak kana pamaksiatan terang-terangan, loba jelema nu ngajak kana kakufuran terang-terangan, itu setan marakayangan. Saur Gusti Allah teh wa minal iblis naini wa minal baqaris nain. Dina onta aya dua pasangan, aya onta jalu, aya onta bikang. Tuluy tina sapi ge aya dua pasangan, aya sapi jalu jeung aya sapi bikang. Kula daqaraini arama amil unsayain. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka eta urang musyrikin Arab teh nah dua jalu anu geus diharamkeun teh atawa dua bikang. Kumaha lamun eta perkara teh eta naon teh ingon-ingon teh nu aya dina jero beuteung bikangna kabeh. Amas tamalat alaihi ulum sayain kumaha lamun aya naon teh
eta jalu atawa bikang nu aya dina jero beuteungna eta dua bikang, bikangna naon teh embe, bikangna domba, bikangna naon teh sapi, bikangna onta. Cik ari anu aya dina jero beuteungna eta keneh kumaha? Lamun cek marane kabeh nganyaritakeun kamari bahwa nu aya dina jero beuteung ieu ingon-ingon teh haram keur lalaki. Naon teh halal keur lalaki, haram keur awewe. Lamun eta janina teh naon teh geus paeh dina jero beuteungna teh eta mah meunang keur lalaki, meunang keur awewe ngadaharna. Nah, bejakeun ka kaula pengetahuan. Nya, bejakeun ka kaula pengetahuan ilmu kanyao anu ngajelaskeun tentang eta perkara teh haram. Atanapi marane kabeh teh am kuntum suhada idwasakumullahu bihada. Atanapi marane kabeh teh nyaksian kitu ngahadiran ketika Gusti Allah ngawasiatan karanjeun kabeh kana ieu paharaman. Ieu istifham anu naon? Anu taubeh ingkari keur ngaingkaran karena perbuatan manehanana anu mana manehanana geus ngaharamkeun sesuatu tanpa pengetahuan. Nah bukti aranjeun kabeh teh marane kabeh teh nyaksian ketika Gusti Allah ngawasiatkeun ka marane kabeh kana ieu paharaman atanapi ngan sakadar dijeunan hungkul. Nya maka saur Gusti Allah dina akhir ieu ayat, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Paman mangka eueuh deui jalma anu leuwih dolim tinimang jalma anu jijienan bohong ka Gusti Allah nyebutkeun ieu teh haram, ieu teh cek Gusti Allah haram, ieu teh halal. Ieu teh meunang, ieu teh teu meunang, jijienan bohong ka Gusti Allah bari jeung tanpa ilmu. Nyebutkeun sesuatu haram teh bari jeung tanpa pengetahuan, ngaharamkeun kana rokok teh bari jeung tanpa ilmu. Mana ilmuna, mana dalilna, mana naon teh kateranganna anu jelas-jelas eta rokok teh haram. Nya, ari rokok anu diunaon teh anu dikenyot disebutkeun haram, ari miras sara disebutkeun haram. Eta teh tanpa ilmu kade ngaharamkeun sesuatu tanpa ilmu itu teh ditemenangkeun ku Gusti Allah. Berarti jijienan kebohongan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teu aya deui jalma anu leuwih dolim tibatan jalma anu jijienan bohong ka Gusti Allah karena rek nyasarkeun ka jalma teu beuki mah teu beuki we ulah sok nyasarkeun ka batu. Kuring mah teu beuki kadu teh haram umpamana. Atuh teu beuki kadu mah ulah didahar kembali. Nya. Ulah ngaharamkeun sesuatu tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan kan. Dengan tujuan rek nyasarkeun jelema. Rek nyesatkeun jelema. Nah ieu daya deui jalma nu pangdolim-dolimna tinimang jalma anu jijienan bohong ka Gusti Allah sapertikeun pernyataan-pernyataan orang musyrikin Arab sebelum manehanana masuk kana agama Islam ngaharamkeun kana ingon-ingon, ngaharamkeun kana naon teh dahareun anu geus dijadikeun ceuk manehanana persembahan keur sekutu-sekutu manehanana. Keur pangeran-pangeran manehanana. Berarti manehana teh geus dijieunnan bohong ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eueuh deui jalma nu pangdolim-dolimna lintang ti jelema anu geus dijieunnan bohong ka Gusti Allah dengan tujuan rek nyasarkeun ka jalma anu sejen kalayan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Maka dina akhir ayat Gusti Allah ngaturkeun
Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Maka saestuna Gusti Allah Subhanahu wa taala moal mere hidayah, moal mere petunjuk kebenaran ka jalma-jalma anu darolim kabeh, nyaita jalma-jalma anu sok jijeunan bohong ka Gusti Allah. Maka eta jalma teh moal meunang petunjuk kebenaran ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, kekeh bakal mempertahankeun kebohonganana, kekeh bakal mempertahankan pendapatna anu salah eta, sabab eta jalma termasuk orang-orang yang dolim. Sedangkan jalma-jalma anu dolim itu selamanya tidak akan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalim. Ya kan? Sesungguhnya Gusti Allah taala moal mere petunjuk kebenaran ka jalma-jalma ka kaum-kaum anu darolim kabeh. Wallahu alam bisawab.